gamelan degung mah seresna nganggo pelog-pelog briangan. Sisipan seperti sisipan madenda gitu. Dina degung sisipan klasik madenda khususna. dina degung mah itu mah pengembangan painten. Eta teh aya nada-nada anu teu aya dina pelog. Mohon. Rupina ditambihan deui ku nada sisipan madenda.
Sampurasun pamirtub sadayana nu aya di bumi sewang-sewangan oge nu aya di mana wae. Tah simkuring dina denget ieu tiasa tepang deui dina Warta Jati Sunda nyaeta wancina ngaguar seni tur budaya Sunda. Masih disarengan ku inohong atanapi ku pupuhu ti lingkung seni Purbalaras anu mintonkeun gamelan degung klasik dina danget ieu nyaeta Bapak Asep Ahum haturan Pak tepang deui. Tepang deui sareng simkuring nya tangtos ieu teh masih keneh seueur kapanasaran ngeunaan gamelan degung teh. Nah utamina ngeunaan titi laras atanapi tangga nada anu diangge dina gamelan degung. Tantos upami dikupingkeun ku simkuring ge benten sareng standar anu internasional C D E F G A B C atanapi do re mi fa sol la si do. Malih kitunya di Jawa mah simkuring oge memang ieu mah hampir sarimbagnya suantena mah tapi geuning ditaros teh sanes daminatila. Tapi jilauru menemji opatna ge teu aya. Jilauru menemji. Tah upami dina gamelan degung ngangge nu mana sareng ti mana kawitna kitu. Ai gamelan degung mah saresna nganggona pelog briangan. Sanes pelog Jawa tapi pelog briangan. Saresna hampir sami. Mirip sakedik lah gitu lah. Da memang sih kumaha garapan bentennya dina laras mah mohon. Da ai degung mah saresna nganggo pelog Sunda, pelog degung gitu. Pelog degung. Pelog degung. Nah gitu. Pelog degung teh daminatila gitu. Daminatila mohon. Upami naon teh disebut tangga nada mah gitu nya. Mohon notasina teh nganggo daminatila. Daminatila dalatina gitu. Nah seperti itulah gitu. Tah tapi teu aya tipaeun dina tepangan anu kapengker kitu nya. Eta kan aya saurna teh aya sisipan. Tah eta masih diangge henteu nya sisipan eta. Sisipan seperti sisipan madenda gitu. Dina degung sisipan klasik madenda khususna. dina degung mah itu mah pengembangan painten. Da kumargi dina gamelan pelog degungna mungkin sanes terbatas paintennya. Leres. Mohon eta teh aya nada-nada anu teu aya dina pelog. Mohon. Rupina ditambihan deui ku nada sisipan madenda gitu. Mohon. Mun janten tiasa pan lagu Es Lilin aya dina pelog mah teu tiasa geuningan mohon. Tah manawi ditambihan deui larasna laras madenda mohon. Mohon. Anu sebatna ti tugu pinten nya. Mohon. Janten upami laras madenda teh naon eta teh nu dirobihna teh? Anu dirobihna teh dina panelu painten nya dina panelu teh dina nomor 3 rupina mah. Mohon. Ditambah deui sisipan janten misalkan ya ini contohnya. Mohon. Nah gitunya. Nah. Janten aya nada setengah lah. Seperti dina keyboard kan. Pame dina keyboard, dina piano geuningan aya nu hideungna. Aya nu hideungna. Sami dina degung ge janten kumaha naon teh namina teh kebutuhan garapan pinten nya. Kebutuhan garapan. Tah anu disakseni ku simkuring tadi kan kalangkung dina tepangan nu kamari eta dina suling. Nah sulingna anu liang opat hungkul gitu. Gitu nih. Iya khusus kange degung klasik maksudna. Mohon. Nah eta teh memang lalaguanana terbatas atau napi. Onte da biasana ingat surupan terus gentos mah rupina dihitung ku suling panjang oge. Mohon. Suling panjang. Eta kan dina suling panjang rupi-rupi surupan gak aya di dinya. Leres. Yanten berkembang we nya. Berkembang mohon. Tina laras, tina surupan, panginten lajeng tina lalaguan panginten dina tepangan anu sanesna. Tapi laras mah tetep ngangge laras pelog degungnya. Laras mah pelog degung, tapi kalau pengembangan nama justru seserna memang ditarambih lah. Mohon. Tah, eta laras atanapi titi laras, daminatila eta memang kawitna Sunda memang. Di Sunda. Mohon daminatila. Pan pamajar pinten anu. Mohon. Anu sakaterang abdi mah anjeunna anu adamel titi laras degung. Titi laras degung nya daminatila. Benten deui eta sareng salendronya. Benten sami wae daminatila dama. Namun rasa benten anu disebut rasa surupan teh nya. Misalkan dina ieu we nya, ieu dina barang ya.
Nah, pami misalkan dina degungna. Nah, daminatila pami dina sarepan dang dong ding dang dong dadi dadi dadi. Terus benten deui kan rasana kan. Muhun. Pelog sareng salendro kan gitu muhun. Tapi teu tiasa nya lagu degung salendro mah nya. Teu aya nya. Dina salendro mah salerasna mah tiasa wae da salendro bebas lah gitu nya. Tiasa miring lagu degung, tiasa miring lagu naon lah gitu. Muhun. Salerasna mah dina upami dipaksakeun mah lagu-lagu salendro ge tiasa dipilih ku degung gitu. Oh gitu. Kumaha tim penggarap rupina nya. Kumaha tim penggarap tapi tangtos aya batas-batas ieu Ya, memang aya anu surupan anu kirang lah gitu. Upami lagu salendro dipaksakeun ku degung gitu. Kecuali upami laguna lagu pelog dina salendrona tiasa dipilih ku degung. Oh, gitu. Dasarna mah dina salendro ge langkung luas tiasa ngagarap lagu anu kumaha oge misalkan dina laras Mataramana tiasa digarap ku salendro. Lagu pelogna tiasa digarap ku salendro. Muhun lagu wah sagala rupi laras tiasa salerasna ku salendro langkung luas anjeunna mah. Ku salendro mah. Laras dina salendro mah muhun. Tah tadi dina gamelan degung mah larasna teh aya madenda tapi upami simkuring kitunya kantos nguping memang degung kapungkurnya. Degung kapungkur laguna teh Samar. Anu Ibu Hajah Eus Komariah almarhum. Eta mah geuningan opatna teh opat min. Muhun janten. Muhun janten ti panelu muhun. Muhun. Tiasa eta teh gamelan degung kitu. Muhun, tiasa. Eta paling ge disebutna teh Mataraman paling nya. Mun larasna digentes ku laras opatna digentes. Madenda opat gitu nya. Madenda opat janten tiasanya tapi tiasa wae. Menakan teh lagu teh pami gamelan degungnya eta we sama rungkul anu kitu teh. Nu sanesna asa teu acan nguping gitu nya. Tangtos sanes hartosna teu aya panginten tapi teu acan nguping. Ya kadang-kala kan kumaha kebutuhan lagu. Dina lagu ieu teh aya sisipan lagu anu misalkan anu nganggo nada leu gitu nya atawa nada ti panelu atawa ya kadang-kala aya abdi mah sebagai bengkelnya Kang atuh damelkeun nada opatna ieu kanggo lagu ieu damelkeun nada leuna kadang-kala pami dihijikeun sadayana kan janten diatonis. Kapungkur kantos abdi ngagarap degung sareng Pak Ismet pinten Samba Sunda. Samba Sunda. Sambusna eta ieu kapungkur mah dedikasi pinten nya nami abdi. Dedikasi. Kantos ngagarap degung dina lagu-lagu anu teh lagu-lagu nasional gitu. Seperti lagu-lagu barat, lagu-lagu naon lah anu teu aya dina degung. Kadang-kala Kang ieu teu aya sisipan ieu, sisipan ieu. Damelkeun. Ya alhamdulillah gitu ya. Terus sababaraha album lah abdi ngagarap degung mirig dina lagu-lagu barat gitu, lagu-lagu nasional. Biasa ku ieu oge. Muhun. Ulah dianggap misalnya gamelan degung teu bisa nanaon. Gamelan degung mah luas. Kumaha penggarap namun. Itu bisa nanaon teh nu ngagarap meureunna. Kumaha diajar deui gitu. Leres muhun. Naon anu diperyogikeun serupa naon anu diperyogikeun abi ge siap ngabantos lah muhun. Muhun siap ngabantos. Muhun da upami ieu mah kan jadi teu aya semacam tetekon kumaha kedah ieu kedah pelog we gitu. Kedah laras pelog. Tah mata teh kadang-kala kieu nya kunaon kadang-kala degung teh monoton. Muhun. Oh kadang-kala kan ku masyarakat ya wah yang degung teh kieu wae geuningan. Cik atuh lah ayeuna mah urang berpikir lah gitu nya. Majulah ayeuna mah garapan tuh bebaskeun degung teh lah. Tong kauger deui gitu nya. Sok we bade dikumahakeun, bade dikreasikeun kumaha, dikumahakeun. Mangga. Tiasalah supaya langkung rame deui degung teh gitu. Wah, aya gitu-gitu we gitu nya. Tapi sanes dalam arti abdi naon ngaieukeun kana lagu-lagu degung atawa nepi kumahanya, ieu mah kadang-kala ku pengembangan di masyarakat pan hoyong degung teh hoyong kumaha. Salos mah dina pelog ge atuh garapan hoyong dikumahakeun oge atuh. Muhun da naon teh dina introna, dina garapan gendingna, dina kumahana gitu.
langkung rame. Langkung rame ti alat-alat nu sanes pentennya. Mun bami dieuyeban terus dina segi bami ngaracikna gitu nya ngaracik dina garap laras atau garap naon lah. Dina garapan ada mau intro atau iringan sagarupina wah ieu langkung rame degung tah gitu mohon janten teu kedah kitu-kitu tapi tiasa berkembang tiasa dikembangkan seperti gamelan Bali. Gamelan Bali sanesna sami pelogna sareng urang. Oh sami mohon. Tapi kan gamelan nya ge pelogna sami tapi kumaha garapna garapna kitu mungkin janten rame tah degung ge tiasa lah digitukeun mohon. Kumaha tim penggarapna we lah mohon hatur nuhun Pak hatur nuhun dina danget ieu tiasa urang tiasa diajar gitunya kana laras-laras dina gamelan degung anu geuning teu mung sakedar kedah pelog wae nya mangga pilih bade misalkan dianggo sisipan ngaon-naon mohon tah kitu janten ayeuna mah panginten bagian urang gitunya anu diajar simkuring utamina sareng pamirtub panginten anu mikasono atau nampi mikalandep kana gamelan degung atau tiasa oge kan diajar tiasa oge langkung deui nanjeur atau napi langkung berkembang deui dina ngolahna gitu pangintennya nya janten gamelan degung teh pareumna ku urang kitunya majengna oge ku urang kitunya kumaha urangna janten tadi dina ieu ge dina laras-larasna oge tiasa tiatonis tiasa nanaon kumaha kreasina tangtos kreativitas mah panginten tiasa berkembangnya gitunya. Pamirtub sadayana dina danget ieu panginten dicekapkeun wae sakieu ai sono mah estunan raku Pak. Nanging waktos atuh nu kedah mukakeun urang tangtos tiasa tepang di dina sanes waktos nya tong kapok we diulem ku Sanggar Mekar Asih nya ieu Sanggar Mekar Asih teh mibanda tujuan gitu kangge mintonkeun atanapi magelarkeun kreativitas di saban-saban lingkung seni, saban-saban sanggar atanapi di nagara panaon wae anu tiasa dinikmati atanapi dipikalandep ku sadayana wae. Tah utamina kitu atuh kade lali pikeun like, subscribe oge komentar tiasa oge disalabarkeun ka sakuliah dunya ka saseueurna gitu. Supados tiasa langkung seueur deui jalmi-jalmi anu mikalandep kana seni tur budaya Sunda. Dicekapkeun sakitu wae tangtos simkuring oge nedasi hapunten samudaya kalepatan. Tutus langkung ke panghalang bobo sapanon carang sapakan hapunten samudaya kalepatan. Cag.